orok keneh maut aya. Maka ku kituna kumaha Allah nuturkeun bahwa ieu maut mah masing-masing geus dipatok. Nyata aya 7 golongan, salah sahijina budak ngora anu cuman tel hatena di majlisil ilmi atau fil masajid, ke masjid atau majlis ilmi. Sok grateangan jarang budak ngora anu dararaek ka majlis jeung ka masjid. Sabab naon nempok kana hakikat fitrahna nu ngarora mah haseum, nu ngarora mah kesed, nu ngora mah pait. Dararasaan nu ngora mah moal ayeuna buruk, nu ngora mah moal murad. Ngora keneh bari jeung ditakolan kepluk ngora keneh moal ka dialanya nu biasana nu di alamat cenah kewe geus kolot. Padahal mah ieu buah teu nu ngora hungkul di mana butuhna. Kadang karak kembang keneh murad, kadang pentil keneh murad, kadang butuh ajang nyayur nu ngora diala nya. Sugan ayeuna nyayur awi nu kolot. Nyayur awi mah anu nu ngora karak pelentung butuh nya, jang sayureun diala pada karak pelentung. Butuh ajang tali nu ngora deh ngaden karak melentung. Jang talieun butuh ajang ayeuna meureunan tihang bejeuna nu kolot mah ngan rata-rata cenah lah nu sok ditaruaran mah nu kolot. Kadang lolobana nu karolot hese nuarna pabeulit loba keneh nu karatan nu karolot tibatan anu ngarora. Nu kolot araya keneh, nu ngarora geus nyarusul. Kacaritakeun lain kacaritakeun da memang lobana kitu ya. Tah maka kok kitu na urang ulah rumah sating bawa urang ngora. Da maot mah teu nungguan ngora, teu nungguan gering deui. Da urang mah cagut cenah jog-jog waringkas. Loba. Ya. Nu cager datang musibah, tabrakan, maut pan cager. Keuna longsor cager, kabawa banjir nu cager, ragrag tina kapal nu cager da eueuh anu ayeuna rerempodan naik kapal. Nu calalager mentak alarinit kana kapal. Maut. Di rumah sakit lain kitu hungkul, da di rumah sakit nu gararing puguh nu gering maut. Ya. Cenah ieu mah di imah, maut di imah oge teh kudu di rumah sakit gitu. Orok keneh maut aya. Maka ku kituna kumaha Allah nuturkeun bahwa ieu maut mah masing-masing geus dipatok.